negara sampun kaceluka kandang ewo kalau kakak jana pria kajam paling angin-angin kakon saraman sanagara. Doh, iya. Negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalan laharja. Tenan. Sepi paling tawang rampung nu digawe simpe hati kaum buruhan teripu karyawan sami sarana. Kan tenan. Ingon-ingon kebo sapi pada mulang kakandang na sewang-sewang tawis aman. Doh, iya inji. Ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro. Anging sewiji-wiji nahingi aja jilu Prabu Setyajid. Iya inji. Ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar den tapi nalipiting sososari nenggana waratna. Walah. Lemek pamut prangwedani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari. Iya inji. Mawe raksukan kerajaan ditaretes inten renuk mi murumu biare kadia kunang-kunang. Remagan kian pati Setya Dharma. Walah. Boten kantun ingkang putra mahkota kekasih Raden Setyaki. Iya inji. Sami tungkul hamari kelutat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Tangtos. Watak wantos sang Nalendra duduwong samanea. Mang nusa trusing madu trahing kusuma titising andana wiri trahing dewa kamanusan. Iya iya. Saciruhing matu sakacaping nyata warosa durung windara tutas dening didikan rohani lan jasmani. Doh. Sang Nalendra dina dangat ayeuna nuju pesta ageng nyaeta ngayakeun saembara blabar kawat. Doh. Iya. Parantos 15 dinten jalana saembara. Iya inji. Anu disaembarakeun nyatana putra Cika kakasih Dewi Setyaboma. Iya inji. Rakana Raden Setyaki. Beres. Anu jadi jago saembara kajabi ti Raden Setyaki. 15 dinten berjalana saembara. Jalana saembara ieu Setyaki teu acan aya nu ngelehkeun. Walah. Jadi sing saha urang jalma anu tiasa ngelehkeun. Setyaki yakin bakal jadi jodohna putri kekasih Dewi Setyaboma. Doh, iya inji. Ayeuna mayunan dinten ka-16 anu jadi panata calagara saembara nyaeta ye Pati Setya Dharma. Dedeheus maksad munut restu mudah-mudahan dinten ka-16 ieu patandang mengukur sababaraha deui jami anu teu acan ngiring saembara. Dharma Doh. kaharep oge anaking kaulan Sri Paduka abdi Gusti nampi kana pembagi Beres. kalayan unyuk sumaga ngahaturkeun semasungkem unyuk panjenengan Sri Paduka. Pujastuti hidup ditarima kedua leungeun ken sakatuhu simpen pulungi ati pundi hing mastaka daun kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikresana naon. Purwa ngahaturanan lingi heula dina waktu sayeuna. Perlu we atuh babadamian heula. Posae banget. Laras kula. Tansah diajeng-ajeng. Doh. Dep kaharep. Anak king anak Mangkapayun. Putra Setyaki nampi kana pembagi. Laras. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem unyuk panjenengan pangarsa Rama Dewaji. Dep Tenan. ditarima anaking pujastuti hidup. Kalina tieta konyuk Rama paman nuhun kasih ditampi kumang Sae. aya unyuk sumaga
dina waktos ayeuna sasat nyuhunkeun restu dinten ka-16 ayeuna sasat pade dijalankeun deui saembara bae ya batin ngajerit kanu Maha Agung wallah tangtos nyurucudkeun si panon ati ceuk sakaol mah ama teh ngorbankeun jadi anak nepi ka digebruskeun jadi jago saemara di teungeulan batur tapi disagedengeun ti eta aya ajen juang anu cepel dina ati dina galih-galih nu wening hidup doh nyaeta tega ngorbankeun jiwa jadi jago saemara lain dina harti nemongkeun kagagahan nemongkeun kawani nemongkeun ilmu panemu tapi diskasang tukangna kulantaran loba teuing nu ngalamar kalanceuk hidup sumohon seueur nu ngalamar teh dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu malah ancaman datang lores lamun teu dipasrahkeun yakin ieu nagara bakal jadi lapangan papaseaan parbut awewe hiji lores di antara raja-raja bakal parasea hiji raja mawa pasukan tangtos nagara urang bakal dipakai lapangan papaseaan parbut awewe wallah eta bulan nu dicegah teh tapi ku hasilna gempungan anu disawalakeun pikeun nyalametkeun nagara sabab lamun jadi perang antara raja jeung raja di negara urang anu bakal jadi korban teh rakyat wallah anu teu tuatu dosa tangtos daud walapat deui atuh teh numawi negerakeun rasa syukur ka Nu Maha Agung jeung reueus ku ayana hasil gempungan dina 17 poe ka tukang hasil gempungan saur manuk nyata hasilna kudu diayakeun saembara blabar kawat wallah leres malah ieu saembara teh bebas ditonton ku hamba rakyat negara atuh ku kituna bisa ngaronjatkeun ngeunaan perekonomian ongkoh margi kulobana nu lalajo teh nu daragang rupa-rupa anu inuman anu tuangeun anu pakaian anu wah jeung sajabana da ieu rek teu disyukurkeun kumaha urang menang anugerah menang kabagjaan anu luar biasa lares sawarna untung ya kula pedagang marang untung numawi tadi dia nyurucudkeun si panon ati teh tangtos nyaeta ku kasanggupan anu jadi anak saliwat mah kaula teh jiga ngorbankeun anu jadi anak sumohon salangkung mah kula tapi ku kasanggupan anu jadi anak sanggup jadi jago saembara ieu teh dina harti ajen juangna dina dadana ieu budak teh luar biasa walah ngagedur pisan kula ku kituna kaula janji dina ati lah Eker mah geus jadi adat oge kabiasaan sumohon anu bakal bisa neruskeun ieu nagara jadi gaganti kaula teh lintang ti anu jadi anak lalaki wallah tangtos katurug-turug jasana luar biasa hartina ieu budak geus nemongkeun jasa ka nagara lares ieu budak geus nemongkeun jasa ka bangsa nepi ka tega ngorbankeun diri tega ngocorkeun getih demi keselamatan negara walah demi keselamatan bangsa ku kituna di mana ke kaula geus teu sanggup jadi raja tega begawan moal kasaha deui sokna oge ayeuna kipati saksian ieu budak teh
masyarakat anu ningali karena ia kejadian angkat jempol jadi ia budak teh yakin jadi kekembangan negara payus lamun dina waktu ayeuna ku amat digelaran jadi Padma Nagara dupi hartosna Padma hartina Padma eta kembang negara teh nyaeta olaheun urang nyaeta sapangeussi masyarakat oge negara anu ku hidup dibelaan jadi hidup teh kekembangna Yuda kekembangna negara sakarna negara Padma Nagara Padma hartina seungit kembang hidup gelar teh Padma Negara Pingah tamar wata suta Pingah tamar wata suta Pingah nak kiri-kiri rakyat sendera ya ingkang hamidanget ya Lujeng kasepan lagi abong kena teng manuk teng bebunyit anak cengceleng anak maraku kunjungan tuang rama teh gitu jagona teh baheula waktu dipegat begal teh teu aya hiji anu mampu musikna rengkak paripolahna kitu pisan ayeuna hidup komo aya jasa ka negara nun yakin tuang putra teh jadi Padma Negara kekembang Yudana Negara mudah-mudahan bae kudi istrenana tuang putra jadi Padma Negara kaula reus negerakeun rasa syukur ka kersana dan Gusti nu kagungan mudah-mudahan ulah kaoyakeun ku rupi-rupi godaan cocoba cing langgeng istiqomah jejeg anceg teu umut kalinduan tegedag kanginan cicing dina hiji pamadega nyaeta satria kekembang Yuda satria kekembang negara ngan kade cu biasana jelema geus kataplokan ku pangabisa geus pinuh ku pamuji bakal unggah adat kade sing ati-ati eta ulah pindah pilempangan sing jejeg anceg ulah umut kalinduan ulah gedag kaanginan sabab yakin urang teh manusia teu cicing dina hiji martabat henteu langgeng aya apesna kade sing ati-ati pikeun ngahinarkeun kapesan eta cara jeung katangtuanana poloskeun deui jiwa buligiran deui awak hartina buligir teh teu boga naon-naon sagala rupa oge kagungan anjeunna ilmuna kodratna irodatna sakti diri tong kumaki gagah awak entong unggah adat urang salaku makhluk anu kakenaan ku apes jeung deui dina hiji waktu mah tetep urang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maut pingaraneuna eta nampi nuhun Rama Dewaji putra Setyaki nyaeta demi negara demi bangsa beh dituna dai jodoh mah yakin pun lanceuk teh pan parantos hahadeana teh sareng Kakang Narayana putrana uap Prabu Basudewati Mandura dan ieu mah jelaran nyalametkeun nagara putra Setyaki ansur di medan tempur paripaosna perlaya di medan Danalaga sawios yakin putra yen di mana putra gugur di medan tempur perlaya di medan Danalaga bakal aya Setyaki bisa panerieun putra Allah eta
bakal aya Padma Negara di Sapanerian Putra bakal natrat dicatat ku sejarah. Mudah-mudahan putra ridho, putra ikhlas sanajan dugi kangocorkeun getih pikeun melaan negara jeung bangsa. Doh eta Anjrah ingkang puspita arum kaselir ing samirana mri. Kargadung kongas dandane mawe laras tresnane indriya. Bagja kasih kantos bangga gaduh putra kita. dinten ka-16 ayeuna Doh katinggal ti enjing keneh ngaleut ngeungkeung ngabaleut ngewat-ngewat yatang pinang lores tos ngariung sepuh anom jalan istri bulusutna ti pakampungan datang ti padesaan cing parut senghis ti pakemitan malah aya anu ngadon monok sagala bakat nyaeta bade nongton jalana sayembara lores rupina pilih siang teuing dinten ayeuna kaula salaku panatat salagara sayembara lores sabara urang deui patanang mengukur sabara hiji deui wah sakedik deui kula pek alhamdulillah jalankeun ngan kade kase cing inget initna kumaha kula init hidup teh ulah tina durukan daun lamun hidup ini tina durukan dina harti bakal jadi ruhak jadi lebu walah eta hartina panginitan ulah tina durukan teh hartina hidup ulah dibarengan ku ujug ria initna ka medan jurit ulah mawa dengki lumampah ka medan danalaga ulah mawa dendam jeung ngewa sumuhun lumaku ka medan tempur ulah mawa ujug di mana anjeun mawa ujug di mawa dengki dina harti eta geus gugur memeh tempur perlaya memeh perang di mana diestokeun Ramadewaji kade pada diestukeun kula hate bersihkeun lores dina salah sawios katerangan anu pisunaeunana pangbabjana manusia nyaeta anu geus ngabersihkeun hatena Allah akan laras Ramadewaji bra kata tua wadi tuang rama bra lumampah jeung lumaku kaula meureun sakedeung deui dek lumampah kalun-alun sadiakeun tempat parantos disayogikeun dina papangungan anu paling kiwa papangungan tuang putri Dewi Setiaboma margi kedah dipamerkeun di payungan ku payung agung hilap kuning payung agung kerajaan walah lores bra lumampah jeung lumaku da jaga kesehatan kasep sok geura tatan wawartos heula ka tuang ibu nyongkeun pidoan pentar restuna sabab di dinya lawang sawarga lawang kanikmatan keur anjeun Gusti moal ngahampura tanpa ridho hampura inung jeung bapa sumuhun doa inung jeung bapa yakin anu bakal mukakeun kana lawang kabagjaan hidup dawuh rampung dawuh tutas pengadi gemit mudah-mudahan angsa damel sapaleja Gusti Prabu bra kade umumkeun ka warga masyarakat anu nongton sabab ieu teh lain initna tina adiguna luhur kuta gede dunya nemongkeun kagagahan sanes ulah eureun-eureun bewarakeun tenang yen ieu sae mara teh malulu
nyalametkeun negara tina ancaman marbahaya. Sabab negara bakal dipakai lapangan papasean. Dauh. Jikju para pini sepuh sadaya nyuhunkeun restu. Doh, say. Kainung ka kulawarga kalanceuk penta restuna. Umat bersihkeun hate buligiran jiwa. Lors. Yen hirup teu ngabogaan naon-naon sagala rupana ge kalayan kodrat irodatna Gusti nu kagungan. Dawuh Ramadewaji. Atus tekan teu nyuhunkeun restu ka Ramadewaji mudah-mudahan bae. Salamet negara sareng bangsa urang negara lesan urang. Iya. Duh. Duh. Nerayang munur mimitin nerayang rana kondor saking pangkonan nira Bibi bade beberes eta catat ieu bantu sadayana ku bibi diberesan pun sakedik aya nu kotor pun Aing geus beberes mah bisa curhat teh mah. Aing geus beberes mah bibi teh bisa curhat heueuh. Bisa ngobrol jeung babaturan mah. Bisa bagja pisan hirup. Bibi bener. Boga gawe di dieu tukang beberesih di karaton boga dunungan meuni sopan santun. Alah. Henteu gumenak. Teu kumaing. Biasa geuning turunan ningrat masuk ke Rede Hulu. Eta kitu rata. Ieu mah nepi ka Teu aya sopan santun ramah tamah DP handap asor teh nyaan. Kajen ka pembantu. Kanu leutik nyaah. Kajen ka pembantu sopan we kulan. Eta we bibi. Kumaha teh bi? Tah sagedeung deui. Naon bi? Tareh bulan puasa. Kudu tamat. Kadina waktu lebaran teh meureunana bibi teh nu ti heula oge saja bati gaji teh tah. THR mah. THR encan bangsa kue mah rupa-rupa we can gaji teh marukana 2 lipat. 2 lipatnya.
Burukan itu komo Raden Setiaki ayeuna jadi jago ayeuna naik daun daunnya sadayana masyarakat angkat jempol ta ieu cenah calon raja teh oh kitu teh bener bibi anu geus mere jasa ka nagara nyalametkeun bangsa nyalametkeun nagara tina ancaman para raja nu rek ngadon parasea parebut awewe bener muni bunga sadayana masyarakat sadayana anu di karaton para pini sepuh pada ngaluarkeun si soca Ciramai sadayana ge ramana parantos ngistrenan Raden Setiaki kakasihna jadi Padma Nagara janten Padma Nagara Padma teh kembangna nagara laras eta da puguh geus bisa nyalametkeun 15 poe jago raja-raja eueuh nu ngelehkeun bubar katawuran sadayana paling lila 10 menit anu mawi jago-jago teh laras tah kitu ayi tawakal budak teh mah nu matak bibi mangiring reueus ngiring bagja ngiring restu urang mah heeh ai ngaran-ngaran calon raja geus jadi figur rumahnya ayi semua kulan moal hese kompanye ai kos nuna jasa ngaran-ngaran geus dina hate rakyat mah atuh kudu masak baliho da puguh jasana geus gede heeh kontribusi ka masyarakat ka nagara teh luar biasa sumuhun boh tina pendidikanana pendidikan ayeuna mah make jeung aduh barudak-barudak nepi ka SMP aya waragad teh aduh laras henteu ditanggung ku inung bapana lah inung bapana menanggung eta we sapatu buku seragam gratis ayeuna mah waragad mah ditanggung ku pemerintah sumuhun eta pemerintahan di urang can puskesmas ayeuna teh make jeung aya rawat inap aya nya rawat inap kitu keberhasilanana pemerintah dina waktu ayeuna model Pak Aher kitu model Pak Aher saha Pak Aher teh atuh Pak Aher teh Pak Ahmad Heriawan teh nyaho sia ka Kang Aher eta teh gubernur nu ayeuna teh gubernur Jawa Barat doakeun ku sararea cing panjang yuswana panjang jabatanana amin bibi mah teu boleh ngadua we can didorong ku Bapak Bupati Kararasep gubernurna bupatina buat di Karawang Pak Haji Ade araranom keneh burukan teh araranom keneh mudah-mudahan we laras buan bibi cing leres-leres nya ngabina masyarakatnya dina ngabina jeung ngawangun ieu mesejahterakan rakyat eta mah bener nagara jeung provinsi Jawa Baratnya aji laras anu dina waktu ayeuna Wanda Anyar Jawa Barat Wanda Anyar Kang dipimpin ku Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ahmad Heriawan bager teh ka bibi teh aduh boa-boa da bibi na bogoh da moal keresaeun atuh bibi kasep nya kasep teh cerdik eta mah aing geus ningal Bupati Karawang dari bogoh teh dibagi dua pade suara heeh ari aja masak-masak teuing aing mah lamun nempo lalaki kasep teh meuni kana hate teh meuni ser uruy bener heeh ngiring bingah ka Karawang yen Karawang kenging bokor kancana nya dalang apep ngorak kene bahan teh bahan nya ai bibi mah geus kolot geus haroream ngawayang teh dina duit leutik bari nage bibi manusia 100 sekaluhur atuh heeh pada kitu hapek cing mararajo tingkatkeun kreativitas tah eta badak carang nya yakin geuningan ieu kanyaah kadeudeuh Bapak Gubernur sumuhun dugi ka dina Sabah Lemur dugi ka ngintunkeun budaya lokal kearifan lokal khususna wayang golek ka unggal kabupaten dibagi-bagi kabupaten ieu teh supaya bangsa urang teh ulah leupas tina budayana sorangan nya akan berares sabab tadi oge martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana nya ieu mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana kumaha budaya ai budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban leungit budayana leungit jati dirina akhirna jati kasilih ku junti
ai kurung-kurung titik nya tah kitu ayi nu mawi syukur ieu urang sararea seniman seniwati wa ayana Bapak Ahmad Heriawan Bapak Gubernur Sabalemur diwalatrakeun nyaeta ngenalkeun budaya-budaya urang budaya-budaya bari jeung sosialisasi pangwangunan sumuhun nya kitu pangwangunan teh pan loba anu teu nepi ka handapna mah lain teu nepi meureun di korowotan loba nu menat bibi burukan semen tina 3 jadi hiji disulap atuh pangwangunan teh karek sataun rubuh deui nya nyai jalan karek 2 bulan rusak deui da eta semena atuh da beureuk semen aya mah disedotan wae beureuk aspal nyata kitu jelema teh beureuk minyak beki oli deui teuing kumaha dina waktu ayeuna kajahatan birokrasi kajahatan administrasi geus ampir-ampir ayeuna krisis kepercayaan bener geus kurang percaya geus laleeh kepercayaan kanu di luhur ka para pejabat kanu di luhur teh da eta dimimitianana atuh da ku oknum-oknum pejabat dicontohan atuh da hari ti luhur dianjurkeun geuningan penyakit masyarakat harus diberantas ai penyakit pejabat diantep padahal nu gede padahal nu gede mah di luhur masyarakat da loba anu di luhur oge urang doakeun cing buru areling sing buru ari hisap buru arinsap ieu teh bibi teh di mana teh bibi teh eta di lapang bola di lapang bola di lapang bola Kota Baru di Wansi di desa Wansi Mekar Kecamatan Kota Baru Karawang di Nararaga Gubernur Sabalemur sumuhun kahijina kaduana Mapag Sasi Siam sakedap deui urang kudu ngabakna kudu boga rasa bagja ku ayana bakal sumping sasi siap sasi Ramadan sasi anu pinuh ku barokah murukan atuh rengse urang sasi kamari nyata Rajab aya peristiwa besar diisrokeun dimirajkeun junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Laras. Mudah-mudahan realisasina urang sadayana tiasa pindah. Dah, laras. Tina laku lampah salah kanu bener, tina bodoh kana pinter, tina bodoh kana ngarti, tina kedul jadi daekan. Gerah hijrah. Sok harari hijrah kayaknya. Laras. Ulah. Nya. Tina kedul teh daekan. Tina sulit hati, tina kotor hate, genti ayeuna mah pindah jadi bersih hate. Bersih hate. Gara pararinah ka itu ah. Pararinah kan balener gitu. Tak itu bibi banyak sakitu ayi. Mudah-mudahan sadayana cing panjang Yuswa. Bibi. Ulan. Namanya teh Bapak Bupati ge ngayogan alternatif sareng ngobrol. Oh Bapak Bupati. Aya ka dieu? Aya. Foto sumping. Bagja pisan si kasep teh. Nuju di kantor heula mo. Oh acan can nuju di kantor. Ya kene antep atuh. Ayo atuh ayi. Sok atuh bibi ah. Ingkang samiah lumampa wonten ing satengah king alun-alun
Lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat kalayan nyebat asmaning Allah nu kagungan sifat murah sifat asih panutan urang ka Gusti umur bangalam aa kemar ka Gusti umur bangalam wiagama anu nyarengan ngewel geser sadaya Pak Yesus ngiring aku nyangga ke nama pas jadi nyangga ke kawilujengan aduh pawayu anu bagus kasadaya da kaum dangu dadang teh ade sok make aturan sagala pejeng-pejengan raya lumunur mi raya mandeg ing Paseban Jawi mandeg ing Paseban Jawi wis kena bikin pinasti kersah yang widi patih nagara doh anu jadi panata salagara sayembara terus ayeuna bade ngawitan deui muka acara margi aya sababaraha hiji patandang anu teu acan kagiliran
Toko Bigalan Pati Unirahangan dikaki para petugas keamanan. Ulah mangga dina dinten ka-16 ieu lah kumaha kula urang ngawitan deui jalana sayembara. Hidup hidup 15 dinten jalana sayembara sumohon dikersakeun kaunggulan tetep dicepeng ku jago sayembara Raden Setiaki. hidup jago Alayan putri tangtosna oge bade dipamerkeun deui dina papanggungan Dewi Setiaboma. Beres ya beres Di payungan ku payung agung gilam kuning payung agung kerajaan. beres Lain mungkin kagelisan tapi tetap eta mah kena dipamerkeun pikeun narik sumanget ka para pamilon. oh katerna siap Atuh ka para keamanan sadayana supados ditertibkeun anu nongton. toh laras kulan Ulah cara kejadian dinten mangkukna tina paseret-seret nepi ka timbul papaseaan. papa diributan kulan harita Nimulkeun pasea antara nu nongton jeung nu nongton. laras Akibat tina paseret-seret. Wah sakitu mangga ronjatkeun ajen inajen. iya ge Dina pasadak-sadak kieu cing gede hampura. wah laras asa kampura we urang Temongkeun adat urang adat katimuran sopan santun ramah tamah. jeung hampuraan urang Geuning ieu teh anu nongton teh sanes mengukur ti jero nagara ti luar nagara ge aya. ayana oh katerna Ku kituna di mana-mana eta anu ti luar nagara mulih ka masing-masing tempat teh bakal mawa idangan. Ari idanganana kesan yen bangsa urang teh yakin bangsa anu sopan santun jeung ramah tamah. oh katerna Bewarakeun oge ka para penonton ka ibu-ibu utamina ka ibu-ibu dina seueurna anu nongton kieu teh ulah pamer perhiasan. pilih di dalam laras kulan Margi eta teh sami sareng ngondang kajahatan. ngondang kesempatan Komo mulihna paminyalira makade laras usahakeun nyana kerencang. didampingi ku suamina kahayang mah Istri teu kenging ngahiji sareng pameget nongtonna. cia Bilih aya nu kokodok. oh alah Eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna sayembara. Inggih. Ulah. Tak kitu rupina. sae cia Di Paseban Jawi langsung kaula ka alun-alun. kantos Muka acara ieu sayembara dinten ka-16. Mangga dihaturkeun ka para pamilon dina tempat anu parantos disayogikeun kalayan disayogikeun tuangan leuteun. sumohon mangga cia cinggra bewara Oge ka para wartawan nya panuhun di mana bade ngaberitakeun ieu kajadian ieu sayembara bade ngaliput teh mo bade ngaliput panuhun tiasa konfirmasi heula sareng kaula. wah beres ulah janji Ulah aya kajadian dinten tilu teh harita aya bahasa anu silung aya berita anu silung. laras aya nu sumang kulan dina Berita sumbang dina surat kabar. rada ngajeblak Pajarkeun teh cenah raja nagara lesan pura teh ngahamur-hamur waragad nagara. wah ngabur-ngabur biaya Taku kituna hapunten sakedik oge ieu jalana sayembara teh henteu ngaganggu kana anggaran belanja negara. teu nyongsai Teu nyongsai saperak oge. laras Cenah ti mana waragadna ieu sayembara nyaeta ti para raja anu ngiring sayembara. di para patanan Nyaeta nyimpen kagegelan. laras Malihan keterbukaan we ieu mah. walah kumaha kulan cia Ieu waragad teh tangtosna ge bakal seueur sesana. aya ses Tangtosna oge bakal diange ngawangun infrastruktur sapali wah anu aya di negara. sae kulan Oge ngawangun wah
sarana sekolah kesehatan pendidikan sareng sajabina oge utamina kangge waragad para seniman budayawan doh katenan kearifan lokal anu bade dijungjungkeun dina waktu ayeuna sae margi eta salah sawios anu ngangkat harkat darajat negara urang margi kasohorna negara urang teh lain tina militer sanes lain tina teknologi sanes tapi tina budaya ulah diurang ku kituna tangtosna bakal diprioritaskeun ku pemerintah negara oge nguningakeun ieu saemara teh lain nemongkeun kagagahan tapi kasang tukangna melaan negara margi negara teh bakal dipake lapangan papasean ku raja-raja nu perebut awewe ku cara saemara kieu dikersakeun tiasa mulus banglus gembleng tut salamet oge wah kumaha bulan bisana ngawujud kieu teh yakin ieu teh hasil pangrojong ti sadayana nuhun anu parantos ngalibatkeun diri ngarojong kana lancarna saemara laras muga eta kasayan teh sing jadi ibadah amin tak kitu ayeuna ka para pemilon walah cing diantawisna Prabu Bima Kendra Prabu Daksa Tegal wah dua patandang deui anu teu acan ngiring saemara sumohon cing muga-muga bae margi dina saemara ieu teh aya pelaturan-pelaturan anu kudu dijalankeun ku dua belah pihak diantawis jago sareng para patandang sumohon sae diantawisna cing hiji teu dilereskeun nyanak pakarang kangkang pelewang bedong ari congkrang ka gede-gede ka keris jarung sapotong teu kenging di sana ka pakalangan ulah tapi kedah nganget tangan kosong ulah kedah ngagunakeun katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan iya beres ya kadua dina prungna kopegalan pati teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan katiluna teu dilereskeun aya tuntutan di mana aya kacilakaan semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maut tapi kena bebas ku cara hukum saemara iya ulah ge tak kitu rupina mangga cing saja unian anu kahiji dinten ka-11 wah saja ya dikengengkeun ku saderek Prabu Bima Kendra diaturan hidup kebakaran hidup Wilujeng sumping saderek Prabu Bima Kendra atur nuhun jigana poe ieu ta anuaran Setyaki teh rubuh da ya mudah-mudahan we atuh Dewi Setia Boma bakal kagonol ka nagara kaula nuhun wah biasa kaboyong bakal jadi bojo kaula nomor genep amuing nuhun nepi ka kitu parantos aya widi tinu sepuh geus bari jeung dina initna oge kabeh ngaturkeun sanajan bari bararaeun bararaeun Pak Guru eta pipi nu tilu ngagaralang kaula teh sasata katarik kataji ka pati-pati ku tuang putra wah tah anu kiwari keur dipamerkeun dina papangungan nung Nyai doakeun ieu aang ieu ya papi ieu ieu abi doakeun sae jing hasil dina saemara Nyai bakal kabantun papa doakeun mudah-mudahan bae moal kawangsul ka negara akang dek nyewa heula hotel berbintang pada bulan madu tapi hotelna hayang sisi rel kereta api
Abah nyai tengah jerit, dina ngajerit lagi mau kadenge. Moal makanan. Aya kereta api ngaliwat mo. Laras. Sae ulana. Mana jago saya marana ina urang pepus ke sidana. Saya mendetermin. Parantos uninga pangintennya. Dah. Karena pelaturan saya marah. Apa? Wah, tos lami di dieu atuh. Di antawisna teu meunang mah pakarang. Deui teu meunang nyolok panon jeung ngajong larangan. Iya. Deui teu meunang aya tuntutan di mana aya kecelakaan. Leres. Tapi kudu bebas ku cara hukum saya marah. Nuhun. Parantos ditawis dina MOU-na. Geus Memorandum of Understanding geus diteken ku urang. Yen moal aya tuntutan di mana aya kecelakaan. Sae atuh nuhun. Mana jagona? Mangga. Doh, rupina dihaturkeun ka jago saemara. Walah, makja. Raden Setiaki. Laras. Mangga dihaturan linggih. Ya, jago tiba. Jago. Dihaturkeun ka para wiaga. Aya naon den? Muga-muga dina sumpingna Laras jago. panuhun dina sumpingna jago saemara teh supaya dipiri ku lagu buhun. Lagu naon Aden? Lagu Kebojiro. Oh sae mangga. Ulah cara mangkukna. Pai mangkuk. Minta lagu buhun. Laras. Deur diberi gaplek. Tukang sarona nunjuk ka cai kula nalika. Burukan. Diaturanan jago saemara. Jago tiba. Enggak. Jago. Tiba. Beres. Hai. Hidup jago. Hidup jago. Cing tulus jadi dibuteng akang deui. Walah beres. Mudah-mudahan nun ya. Dewi setiap boma bakal kabantu nu akang. Mudah-mudahan poe ieu bakal roboh sampean. Wah, Nuhun. mudah-mudahan ya. 15 poe disaksian ku akang yakin para raja eueuh nu kuat. Wah, bubar ketemu. Tapi keur akang Bima Kendra. Wah, ngecat satu. Sado munur ti medan tempur. Panterang pula. Panterang mulang ti medan Danalaga. Percanten. Mudah-mudahan poe ieu bakal roboh. Atuh bujang dina dinten ieu menit ieu ge detik ieu mangga teh teuing. Walah, laras gua. Dalain sumener kana katibulan kagagahan ieu mung melaan nagara we. Oh, kadena. Anu bakal jadi riributan. Anu temahna rakyat bakal kababawa. Ya. Tapi ayeuna mah bebas ditonton ku rakyat jadi hiburan. Ya. Supados nepangkeun heula panangan antawis peminat sareng jago tawis kabersihan mana. Oh, salah. Bima Kendra ye. Setiaki. Mangga Wilujeng Kasep. Ya. Saguru saya mau ulah jaya. Oh, saguru saya mula ganggu. Ulah ganggu Tenan. tika palung pansasona. Duh. Isun aningali basuci tulang isun saraban tawura. Ya cu saja kuping basu. Saking hulip tulang rasa, saking rasa bagi cahaya. Nun karuhun di dieu tulung. Duh.
roboh aja. Ya, kagede karuhuna berarti. Hei. Duh. Si Kade. Nyi, doakeun ieu Akang Nyi. Doakeun aang ya. Wah, Kade jago. Arasa cekap sih. Cekap itu ngeulang. Edon tuh. Hei. Lawan jago lawan. Lawan jago. Hidup jago hidup. Beres jago. Hidup jago hidup. Hidup jago. Woi. Awas. Eta Woi. Kade. Musik. Kade jago. Woi. Woi. Iku mana Oh ya. Balik siapa? Woi, goblok. Mantok itu. Hidup jago hidup. Mantok siapa? Mantok siapa kasungot we gede siapa? Balik siapa itu? Eta nu lalajo ti mangkukna eta cecorowokan dina masa urang eta. Balik siapa bolotot? Balik siapa bau awak? Baku saya geus nyurakan semah teh. Kalau kasungut we oi jika nu heueuh. Balik sia goreng cangkeng. Wani turun gelut jeung Aisyah. Sok sia. Turun sia ka. Farsasya. Goreng punuk sia balik. Puas ya puas. Dihaturkeun ka saderek Bima Kendra. Naon ye? Naon ya? Cia. Dina nuju oko pikiran pati ieu teu dilereskeun nyarekan anu nongton. Beas hidup cia. Hidup. Hidup cia. Tadengekeun sia. Margi nu nongton mah bebas. Aya hak muji jeung moyokna. Bebasna anu nongton boga duit jajan teu boga duit ucrak eclok. Tunu sare teu rame balik. Kami baik eta. Bebasna eta nu nongton. Panuhun. Asa ulah ngaruksak kunya. Bilih kajadian dinten kahiji kalang saemara roboh diseret guru nongton akibat ditangtang ku patanan. Wah, Panuhun. jadi amat Kangge beres. ngahindarkeun hal-hal teu diharapkeun. Enggah. Enggak. Wawas Badan nerakaton Yang waspada Rakaton pada tumarangan Pada tumarangan nampu waspada nerakaton pada tumarangan nampu kena dihin pinasti sayang dina satengah uyah-uyahanana anu nongton di alun-alun nagara Lesanpura. Doh, ye. Aya nu nyawangkeun ti kangangan hiji denawa jangkung gede Simardada. Ieu teh utusan ti nagara Jenggala-Manik. Ye. Utusan Prabu Yuda Kalakresna. Ya tapi ngalamar Dewi Setiaboma Putri Raja Punirahangandika Amui
ganek Ya, kulan tadi tuh dunungan. itu babaturan nu ngalalarti pisan tuh Allah. nutup otakna teh Panuju. ngahaturkeun semua faktor Gusti diterima Oh, kumaha abdi kedah ka itu cici. ieu teh bangsa manusia nu sae marah teh nuhun Lain bangsa urang. geuningan ieu teh disae marahkeun budak awewe teh aduh anu jadi jago sae marana teh nya eta adina anu ngaran Setiaki Yaki. Gusti Oh, eta teh Setiaki teh adina putri adina nu disaemarakeun. bangsa aing mah moal ditarima ngalamar deui alah nanya Lain bangsa atuh. lain bangsa deui dina nyana ge milu sae marah moal ditarima kalayan awewe na ge madaekeun ka bangsa aing Ya moal. tapi Gusti Prabu istuni nganti-nganti kasumpinganana eta putri Oh, laras. tapi aya syarat dulu anu beda kumaha carana numutkeun beja tinu beunang dipercaya nuhun aya eta putri teh ngaranna teh Dewi Setiaboma eta teh geus boga kabogoh Geus boga papacangan. saha kabogohna Gusti ai kabogohna teh papacanganna teh nyaeta Raden Narayana putrana Prabu Basudewa ti Mandura Eta urukan cinta pertama. Waduh, kumaha tuh? Atuh geuning disae marakeun. Oh nyeta. Jigana mah ieu teh kulobana nu ngalamar pangna kieu teh. Leres. Wah, eta. Tak kulantaran aing ditekan ku raja kudu kabawa eta awewe aing aya cara. Carana sabab yakin meureunnan. Ai kedatangan kabogoh momoal teh sukaeun. Oh, tah. Aing dek ngajadikeun Raden Narayana. Aing dek malih warni ngajadikeun Narayana ku aing dek di bawa ulin mimitina mah. Tenang. Tak kumaneh wayahna dagoan di leuweung. Anu tuliseun. Oh, di Malang Gusti. Sabab ilmu malih warna aing teh moal lila jam-jaman. Dibates urukan teh. Lamun aing ngabentuk deui kieu moal teu ngajerit eta awewe lumpat kabur tak kepung di leuweung. Siap. Sawiya si perkosa ku abdi di podaran sia aing. Ulah heula dunungan. Geuning kage dunungan nya. Anu dunungan. Goblok sia pikiran teh. Jan dunungan teh. Tak kitu euy, dagoan di hiji leuweung. Ke di mana aya Narayana mawa awewe eta teh dunungan maneh heuh aing teh. Eta. Sungguhun mangga. Walah. Mangga siap Gusti. Sakitu. Lajeng wae denawa. Duh, ieu ge. Yudakala denta Leres. meremkeun panonna ngawatek aji malih warna. Ieu ge. Dan neraking kang ngawatek aji malih warna. Dan nera ingkang ngawatek aji malih warna. Selintang damar kanginan. Duh, ieu ge. Lir malam tumraping api saciduhing metu sakecaping nyata. Leres. Leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata. Duh, Jangelek ieu denawa utusan ti nagara Jengalamani. ieu ge. Jadi Raden Narayana. Walah. Nepi ka percis kitu. Saha teh maneh teh? Nepi ka percis kitu. Saha teh?
saat teh nu payunan teh Dulungan maneh nu tadi. Uluh. pembuing koling lah Cuma kapi hancur gusi. Oh jadi rupana narayana teh kieu. Paingan kasep. aduh paingan mencenges aduh Akang enak nyampeurkeun ka itu. dah moal teu dirawu Pasti moal teu dirawu di pangku ngaran-ngaran kabebene. sajabat kitu Laras Gusti, maneh jaga di leuweung. Mangga siap. Kumaha parja? Tenang. ulah cing cia Ieu teu acan sah dianggap elehna. apa geus kagoler cia Sumuhun tapi kaula rek ngitung ti hiji nepi ka 5. ulah cing eta hitung cia Saacana kaula nyebut 5 masih kene tiasa lugay dina harti aya keneh perlawanan. doh cing cia Hiji, 2, 3, wah Tadi. kalawan berarti aya keneh rupina pikeun ngalawan. kalawan Kumaha aya keneh karep pikeun ngalawan. Aya. Wah. Kumaha geus lieur. Kumaha itu Dewi Setia Boma panginten ngantosan. Wah beke mere hajat malam. itu aja Alah. Doraka tinu kolot mana ieu. bisa jadi ini dorakati Lieur ge ya duh. Lang. dorakati sini mas Doraka ti indung si Apli mun itu. bisa jadi itu teh. Kumaha geus ya. Alah. oi Iya. Nyai hambura we akang teh beger. buat bade nyaranin tadi nama Alah. doh balik kita maksakeun Oh ya. jago hidup Ningakeun masih kene dicepeng ku jago saemara. Hidup, Raden Jago. Setiaki. hidup setiap jago hidup hidup jago Etang-etang reus jago doh leres mangarupina dihaturanan ka patanang anu pamungkas. sumuhun sing saya Nyaeta udak sategal. udah setegah Budak sategal. Udak. Ya. setegah Mangga dihaturanan linggih bae. Ai, Setia Boma. Dasar pemilikan kaula Setia Boma. Ya. Mudah-mudahan. Salah dari tegenan mata keluarga kata. Padamu ayah namun
bingah ka giring-giring. Bingah kamar watas suta bingah ka kere-kere. Prajang negara di pancal seberang. Duh, iya iki. Udak satega bunga dina manahna. Beres. Wireh pamungkas teu aya deui saingan anu sanesna. Ngahaturkeun dari bunuh laksa ketiga bingahan sadari budak satega. Dasar milik teu pakiri-kiri bagja teu paala-ala. Gelis setiap momen anu jadi kandungan kalbu bebene pamepes hate bebereuh anu geus maneh anu salaminangan sik dina ati sanubari perang peting teu oleh kabayangkeun rupa anjeun ayeuna mangsana papangih 15 dinten akang neuteup teu bosen geulis. Duh, tang. Alus laur kade tangtung gelis bawa jadi endah bawa ti kudrat lir widadari lumungsur ti kakiangna malah wengi tadi gelis Allah. akan impi muka impi hanya nyamperkeun ka akang mawa tuangan mawa snack bari netep seukeut socana lumata kakang kaedanan oge akang teh rada kaganggu jadi pamimpin di negara akang teh boga papojo teh rada pegek bari jeung gede ambek kelak timuru lumata ayeuna akang asa kagentian ku ninggal geulis nyai anu kadua bojo akang begung boga penyakit can cager-cager ayeuna masukan kaubaran akang leuwih sumanget digawe jadi ais pangampi di negara akang mudah-mudahan ya tapi adi betengan kaulah anu ngaran Setiaki sakalian lamun teh mah eta Dewi Setia bawa kapimiliku kaulah eta budak rek dibawa ku Allah beres resep ku kasaktianana hebat ku kasaktianana rek dijadikan patih di negara akang wallah di negara kaulah mudah-mudahan ya sai ai haket ternera haket ternera aningale haket tak kiri-kiri haket ternera ya ingkang haningali ya Panatat salagara kaulah cing ajan naon sih bisa na aing sumangat gelut
lamun aing dilalajoanan ku panutan kalbu bebene pamepes hate bebereuh anu geus manung aya perang sang atuh tinggal aku eta sabab abeh karangsang aing tanaga sabab aing abeh karangsang kasumangetan tapi nah itu awewena tina papangungan amui tangtos di barang aing datang ka dieu mangejatkeun manehna turun dina papanguan eta dina harti eta kasinggung anu taya papadana cing boga rasa maneh pati sak aing apa pengal pati asa datangkeun deui awewena kana luhur papanguan buah dibawa ku narayana luar tidak sopan santun dia. Hah? Ai berjalan eta teh panginten palai kahampangan. Teu nanang kuaing ditungguan kuaing. Sorakan dia. Gerakan wae. Gerakan ya nu larajo geus sabuk. Gerakan aing ngobrol euy. Mangga dihaturkeun ka jago saemara. Hidup, sang hidup! Iya, piade betengan kaulah, Lara. Setiaki, iya. Mana awalena? Mana? Oh, nah, kakang Narayana tilila-lila teuing itu mau ngobrol. Walah. Dicanda ku Raden Narayana leres pisan paman kurang sopan teh jelema teh nya ge nyaho manehna bebenena cik atuh kapan ieu teh urusan negara ya harga diri negara dikamanakeun nama baik negara era ya wah disaluntur ku kieu ieu mah teu payus mungguh di ratu teu layak aya di raja teu gini ngari pamimpin kalakuan kitu patut tapi jalan terus sok da moal kasaha moal jalir janji moal lancar lincir luncat mulang udah tidak tergadang tetap anjeun bisa ngalehkeun kaula dina harti anjeun anu bakal jadi salakina lanceuk kaula bener ya tega lara tega pati tega sanajan aing eueuh sumangga sawab teu didalajoan ku kabogoh walah sok teu nanang tuluy keur Setiaki ya siap aku kesampean poe bakar roboh sampean bangga eueuh saingan aing bangga dipasakakeun salah pertulakan jalan salah tutunggangan partula bot cakan sana mas senadyan abot kaya batu kaya mas ora dia belit Kampung Slamar Haji Mulati tegah ya surah merata jaya merata nyata sapuk bilang tadu aduh telu ampar tiga ayo bro
paingan kiri hartina gunung Lucy sasi paingannya tak tersangka sarbuk semarayang doh hebat di jelema teh wah benar ulang tapi lain nganu harti kaula eleh dibalangkeun wah katenan bener rada tuas oge jelema teh rada nya beda benten dina rupi ge pulang rupi juga Raden Setyaki emut kana Purwa Daksina Purwa marang wiwitan Daksina wekasan hengge emut kana ajianana nyaeta Kidang Kancana wah ye bisa nojer kana taneuh tur ngeblesat lumpat lir tatit doh anu dina waktu ayeuna digunakeun dan neraking kang ngawatek aji Kidang Kancana ngawatek aji Kidang Kancana dan nera dipunambat rasakeun kurang ajar sanaya hiji kajadian ungar raja ngalungkeun si Setyaki dina karti aing anu bakal unggul anu bakal jaya dina poe ieu setiap bakal kabawa ku kaula ka nagaraku pinasti kersayang tumambaran teka tingali tika tebihanana ngablesatna Setyaki beres nemerak dadana ieu Prabu Daksa Tengah hengge ngajengkang ngaluarkeun getih hirup tina baham tina pangambungna beres dina harti ieu raja ngalepaskeun nyawa ku kakuatanana Kidang Kancana kaluwihan teuing anak ieu ieu mana we teh moal kieu dugi ka ngapurilang kitu socan kumaha Parja cinca kumaha jaya ja bos kitu tah cia kasadayana para penonton walah kumaha jaya disuhunkeun luntur kalbu Jemar mana alah aya naon ieu kange menghenimkan cipta kalayan ngadoa geuning ieu patanang anu pamungkas teh dah kumaha cia urang sadayana ngiring bela sungkawa leres mudah-mudahan arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat wah maot batul eta nepi ka hanteuna kalepasat jiga nama hidup jaga hidup untuk saya perjanjian ya mah kangge panghormatan mohon cia urang sadayana urang sami meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan kasep pangna diayakeun MOU ge manehna kudu neken kudu nawis yen nanakeun di mana aya kajadian maot teh ulah aya tungtutan naon-naon mangga dihaturkeun ka patugas ti nagara panca seberang gerak sanak layona kalayan sadayana ngiring bela sungkawa
ngaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos ngarojong anu ngabantos kana lancarna sayembara dikawit dugi kawakasan kalayan dina bubarna panuhun ulah paseret-seret pilih aya nu kakantun nuhun kasadayana anu parantos ngadoa kana naon nu pahala lancarna sayembara kasih tuang raka teu mulih deui duka ka mana acuk setia boma di sana ku Raden Narayana teu payus munguh di anak ratu teu wajar di anak raja teu gining aya dina pamimpin kalakuan urang kitu batur luar tina ramah tamah sopan santun eta urusan negara wiwirang ieu sumuhun eta urang ajar sidik awewe keur disayembarakeun urang teangan kawan ya aduh kayu agung babar wetes sami rempel godonge rempel godonge sami pang-pang sekar mekaring dalike dalike pandele si Pandanaru Raden Setyaki nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadaan yen amakna ka Raden Narayana luar tina ramah tamah sopan santun sidik putri keur disayembarakeun tangtos ulang dipilarian ka kidul lapur kawetan teu aya kakaleroleh ka kulon kosong aya beja tinu menang dipercaya cenah Raden Narayana nyanak Dewi Setyaboma teh kaleuweung kitu Raden Setyaki teras ngabeledik milarian Raden Narayana sedangkeun di leuweung di alas kuan nawasa di tiap-tiap rungkun gawir parantos sayogi nyata walad dia balad buta anu parantos di jangjian kudetia kala yuda ti nagara Jenggalamani doh ieu hempak merbayak sadina luhur cadas anu ngampar katenan nganti anu milarian putri kakasih Setyaboma beres urang menang tugas pikeun ngadaguan di dieu iya katenan di dieu ulah ayo minta supaya kumpul di lengantosan Gusti Senopati ulah Uing milu saha Uing milu ayo asih ayo tuturkeun hayang milu gumelar di pawangan
Kadengan Aduh, datang-datang joga garo gue tete uti. Anak. Mun urang. Aduh, dipurudulkeun aya sacangkireun. Kemani eta tadi? Aduh, purudul. Aya sacangak rokeun. Aya. Joge getret kan sirah. Dararamang sadayana. Aya pangesto kulan. Aya pangesto Nuhun Ari Damang mah. Ari salira damang cekap. Nuhun cekap. Eta enjing kana bade angkat ka mana? Lain rek angkat ka mana apan ngadaguan dunungan. Oh, nah dununganana nuju ka mana? Nuju ka nagara Lesanpura. Dupi maksana. Maksana mah rek nyanak awewe. Oh. Karana teh Dewi Setiaboma margi Raja Kaula Prabu Yuda Kalakresna. Sumuhun. Di negara Jengalamanik katarik kapati-pati kapentang asmaragama. Oh, ku eta istri. Kaedanan. Ku eta istri. Oh, sae. Nya teuing dunungan menikah kerepekan. Oh, nangtos dan bogoh pengintu. Anggota dunungan maka karade boga kaboh hayang kawina teh. Kakara beger. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan dalam menjadi mamureun dewek tereh nyate. Bagja aing tereh nyate. Tereh ngagule beureun mah. Tunu ieu teh kakara hudang sare. Paingan atuh tinggal. Lumayan menang laleur. Lumayan yang sasaran malah. Umuluk menang laleur. Hayu ka dulur-dulur kaul heula ketua. Oh, sae. Maksa. Bapak guru Tasim aya. Oh, eta teh dulur uing kade. Pak Udin Hasanuddin ga? Pak Udin Hasanuddin aya. Aya sekali Ibu Carmi Boyati. Cecep Guntara aya. Aya. Kaul heula ka urang dieu. Mangga sae. Tuh. Aduh lat leret. Ini kena disorot ku bulan deui. Bulan tok aya bulan sagede batok. Ada. Kalau baheula kitu teh. Ayo batur. Oh, sae. Awas iki. Duh. Duh. Sarikit harati make pikiran ari prasia gati Dicengklak aji. Paingan mulai hirup urang masih satu sing kuring akan waktu kata pokoknya aku terang apa jiwa
goler ngerakeun panona bulan aduh najan kababaturan beuki mabok kena nyaah balaga hayang katangan ajrag-ajragan bari mabok hayang katangan ku Bapak balaga hayang katangar ku Bapak Gubernur Bapak Ahmad Heriawan hayang katangan ku Bapak Camat hayang katangar ku Bapak Bupati Karawang balaga hayang katangar ku Bapak Camat hayang katangar ku Bapak Camat balaga hayang katangar ku Guru Taslim balaga hayang katangar ku Nulalajo Nulalajo ngadaguan balaga moal hayang katangar ku Bapak Udin Hasanuddin tapi lebar kecan balaga sia teh mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang batur mah hayang cager deur gakeringan maneh hayang gering ngarusak generasi sia teh mabok wae waduh letaing lah dengan modam aloy waduh hampuraeun jelema mabok tong macem-macem kaing besi didodet ku aing Aisyah mabok naon minum demi aloy minum naon uti teh halo coy gaji beak sabaraha botol sia nginum beak 7 botol demi aloy paingan beak kabeh daun beak demi aloy 7 botol KTI anjing dah lo goblok gitu macam-macam ka aing didodet ku aing anjir aya lampu patromak di luhur anjing bulan goblok bulan kadole anjing da mabok aing mah bebas ya teh didenge teuing bari lagi atuh jelema mabok beak sabaraha botol 7 botol aing na demi Allah beak kabeh beak nu hiji pepes luy nu dua leungit anu opat aya nu maok Aisyah mabok kunaon mabok ku neneangan minuman anjing aing mah demi Allah aing didenge teuing Halo macem-macem ka aing didodet ka aing anjir panon poe jadi loba lampu goblok lain panon poe lampu bari lagi aja nah gitu akibat mabok teh sagala lohong aing mah mabok aya alasanana nginum aing mah tapi aya nu nginum aya nu mabok henteu nginum eta leuwih bahaya mah goblok nah aya naon mabok naon mabok kakawasaan mabok harta kekayaan mabok jabatan teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dileg-leg ku sorangan leuwih ti mabok nu kitu tapi heueuh teh benar aing ngomong tapi hade goreng jeung dulur dia buruk-buruk papan jati atuh bawa ayo siap kurang ajar bawa halangan batu jeung rasa leles dur anjing aduh menit cantik sekali
eta rambut tapi kagomplong. Aduh, kayak Ayu Cing, kayak Ayu Ting. Hello everybody. Halo. Ngenalkeun nami abdi Saha? Agnes Monica. Paingan geulis atuh. Paingan rambutna gomplong. Neng Agnes sahenya. Aduh gomplong sekali. Rambut abdi sahe. Cantik. Apan ieu mah sering dikrimbat. Oh, ayo dulu. Nu ieu sering dikrimbat tak upami ieu diletak juri. Paingan bolena. Mata keledis. Okay, Nayaga. Ya. I want to dance traditional from Sundanese Jaipongan, okay? Okay, please. Please. Kemana-mana teh membawa budak we eta. Tak gendong kemana-mana. Aduh, eta bibir aja 2 meter. Bibir nepi ka ngamai gitu mah. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Aduh, eta I love you full. aduh. Bibir nepi ka kepada kamu. Aya bana naonan, Bang? Ngerakeun anak. Apan eta teh almarhum Mbah Surip. Oh, eta teh basurip, Bang. Nya. Nya eta mah basurip lamun abah mah abah sarapnya banyak. Kawas lain ka kolot. Nah, kawas lain ka kolot teh sia teh. Bare ka mana, Bang? Heh? Bare ka mana, Bang? Aduh, Rek ngungsi. Fungsi ka mana, Bang? Apan leuweung geus dituaran ku jelema dipake imah dipake naon. Oh, dipakai perumahan. Pasir geus pulistir sirah cai geus eueuh. Dekau betah geuning Tekau betah abah teh dibabat ku jelema. diusir. Urang pinah we aya nu mah buta teh ka kota. Aya naon ribut wae teh Aya bulan nu itu. ka kodok jiga nama. Aya nu ka kodok kitu. Burukan teh dekau betah. Beak jeung taneuh-taneuhna gunung teh ayeuna mah Di doser geuning didoseran ku jelema. dipake lapangan golf geuning. Nya. Padahal ieu alam teh geus diseimbangkeun ku pangeran. Ekosistem teh Ekosistem teh ti baheula geus seimbang. bener. Ayeuna diraruksak ku jelema atuh Wabah ramat kamale apanan. wabah jeung musibah Wabah jeung musibah teh dararatang dabongan urang keneh geus teu nyaah deui ka alam. kalah geus teu ngalestarikeun deui kana alam. Geus teu cinta deui ka alam urang teh ayeuna teh. Lamun urang hayang geunah hirup di alam dunya wayahna urang kudu mika cinta ka alam. Carana mika cinta ka alam teh kuayana urang cek teh leutik kana micen runtah dina tempatna. Ulah di mana Eta we sok. Ulah di mana wae. eta Diajar disiplin. kebersihan teh Nya. kesehatan. Nya, Abah. Tuh, nya. Abah, Naon? tong dakwah wae bal ye. Lain dakwah abah mah jang ngabejaan. Mamagahan ka anak. Mamagahan ka anak. Ulah. Ari si emak ka mana, Bah? Heh? Ari si emak ka mana, Bah? Apan inung maneh ge inung maneh teh baheula teh maot ngaletak setrum. Marukana pais belut.
sepeda nepi ka mautna gitu boh nya